Berang curhat lah. Anjir, ini bosan anjir. Bosan mau aing ngadaikeun curhat maneh teh mo. Udah kasah deui atuh. Kamari curhat ke kipas angin. Kalau gogodeg gerang ngadengikeun kisah cinta urang mah. Ya, kipas angin mah teu ngadaikeun curhat maneh oge. Anger. Gulak gilek lain gogodeg. Lain gogodeg kulantaran bingung atawa karunya ka maneh, lain sia teh kipas angin mah. Ti kudrat. Emang naik curhat naon di? Biasa masalah awewe. Anger anjir. Basi anjir. Kumaha deui jeung awewe maneh? Paseanya biasa. Heeh. Teu geus pugu geura. Panu ge nu egois mah awewe, Brad. Terus nyebut ka urang egois geura. mana dilawan nya? Yang dilawan atuh. Salah wae anjing. Mana dilawan kumaha? Urang teh diomongkeun kieu. Ya, Neng. Neangan lalaki spek siga mah moal aya di Shopee, Lazada, Tokopedia. Komuna karanjang koneng mah. Moal aya Neng. Urang teh. Anjing. Hah bisa wae ieu ya anjir terong ungu ya. Heeh, moal aya anjir moal nya spek jiga kieu mah. Ngan lamun dina jual beli musang Singapura mah aya loba nu jiga kieu mah nya. Ya, awewe mah nya makhluk terkuat di bumi. Montong make jeung dilawan sia teh. Antepkeun we. Geus. Ya isuk deui lamun maneh misalkeun mung pasea jeung awewe boga kabogoh ya jeung tihan sasampayan. Kalem tihan sasampayan mah. Guys ya. Sok tanyaan. Neng. Rempag anjir. Brad, anter ke tempat fotokopian nih Brad. Rek naon ke tempat fotokopi? Eta Brad, rek ngalaminating Brad. Ngalaminating naon di mana? Kapan ayeuna teh usum hujan Brad? Aceng rek dilaminating Brad. Anjing, kira-kira ieu saroceng. Please ceng ya laminating mah anjir ajang kakak nya bahasa surat-surat nu karari tuh ceng jelema di laminating mah tuh gepeng sih teh isi saroceng anjir meh naon mana di laminating segala kapan aminya nyabaan teh susah sumujan kieu mah Brad jadi aceng teh moal barasuh Brad moal ribet kudu mawa jas kudu mawa payung Brad anjing hah bisa wae iya ya anjir adina si cepot ya anjir ya omongan saroceng anjir Jai Naon di B? dia gerak ayo mana kumadi di sekolah hayo nyin masalah Masalah naon, Bi? tadi bu guru nelpon cara mana ibu ligir di sekolah ngan di celana wungkul Ye, Bi, pancek bu guru teh bajuna ti tadi asupkeun. Babaturan aja masa eutik diasupkeun Bi bajuna. Aja mah dibuka we bajuna Bi, asupkeun kabeh kana calana. Berarti aja leuwih patuh Bi ti baturan aja eta. oh heueuh nya ada kitu teh mah bu guru na atuh budak geus patut disalahkeun jeung bibi ka ditelepon Bah, Ma, apal ayeuna di dunia kergempar ku monyet. Gempar ku monyet? Heeh, kumaha teh? Nu baroga monyet ayeuna teh bah baleunghar. Bahkan per bulan ge ngahasilkeun ratusan juta. Ayeuna teh monyet teh. Heeh, Nu boga monyet. heeh. Aya kocapkeun kieu bah. Nu baroga monyet teh kabeuli imah, tanah, mobil. Gara-gara monyet teh. Asa teh percaya urang monyet ka beunghar kitu. Ya abah mah monyet mah loba, monyet mah. Ah nu bener bah. An urang mah teu percaya manya. Boga monyet beunghar kumaha kudu kaharti atuh ki. Bener. Ayeuna mah bah. Aneh. Cik di mana anu boga monyet teh bah? Di Galunggung loba monyet mah asa teh. Lain monyet eta bah. Ah monyet mana asa teh tuh? Dina FB. Ari abah boloh-boloh teuing.
Eta mah lain, aduh Gusti, lain monyet atuh eta mah monet cenah Epi mana alah Epi sana ai mana ngakanan cenah eta mah monet eta mah kudu boga konten kudu konsisten aki kita bakal di monet lamun si monet teh boga gaji asa kana monyet kudu pisan aing masih eta Eta pedah naon nya anak hayam ulin jeung indungna wae. Kunaon nya henteu jeung bapana eta ulina? Panya aing rek nanyakeun naon ieu budak. Kulantaran bapakna sibuk gawe jay, neangan duit ajang anak pamajikanana. Pan budakna eta beuki jajan jiga ajay. Oh. Jeung eta kunaon nya mang? Tur hayam geuning di tukang yang teu dihareup. Jain teh sakalian nanyakeun eta kunaon mang hayam bikang eueuh susuan. Tah eta deui mang. Anjing. Kulantaran jay jaluna eueuh leungeunnan jay. Tegok edan anjing. Brad, budak Aceng nu leutik geuning Brad. Ayeuna teh hayang sakola SMK sia Brad. Ya halus atuh. Jadi bisa langsung gadag ge ka itu keluar sekolah teh. Hayang ka pelayaran tuh gue tah Brad. Oh, komo gitu deket mun Pangandaran dirinya pelayaran mah. Halus dukung. Halus. Deket sih deket Brad. Ngan Aceng mah nu pake bingung teh eta Brad. Naon? Pelayaranana Brad. Layar tancap tawa layar lebar. Anger anjing saroceng ieu. Ditancelep ku aing teh sirasi saroceng teh anjir. Nyesap-nyesap deui maneh. Please, Ceng. Nya teh sakola pelayaran di dinya. Ya. Sakola pelayaran mah eta engke di ditu budak maneh teh diajarkeun skill ajang dina kapal laut maksudna. Berlayar di lautan maksudna teh. Nya. Skill mesina, skill perhotelana, skill oge pariwisatana meureun ejeung sejenna nu berhubungan ejeung lautan, berlayar. Na kapal maksudna ngarti teu? Ari kapalna Brad. Kapal cai tawa kapal api. Anjing. Anger anjir. Ieu. Itu anggeus sakali aing ngajelaskeun ke saroceng ieu ampun teuing. Kapal selam teh siluman korong. Dek, jadi mah penasaran sakabika ya. Kunaonnya di behel, di pageran teh geuning. Oh, eta teh melak sampe jay dina jero baham. Da kosi kawenahan ku bibi. Hadeung sampe dina huntuna. Oh, berarti di pageran teh ameh teu asup hileudnya, Bi. Jay. Tadi nama poe embung nyarekan jelema Brad. Ngan aya bae pika pusingeun. Saha dinu musingkeun? Aceng tadi nelpon, geus nyaho geura. Salah sambung. Eta make diangkat. Dasar tolol eta mah nu ngangkatna. Tolol cenah. Ceng, da moal nyahoan atuh pan. Anu ditelepon ku Aceng moal nyahoan eta bahwa Aceng teh arek salah sambung ka manehna moal nyahoan. Piraku atuh Brad. Pan apal sorangan Aceng mah nyekel Banjarsari tah. Nyekel terminal. Piraku teu apaleun. Nya teu paduli teh. Ya, rek Aceng nyekel Banjarsari, nyekel terminalna, anjir nyekel pasarna, nyekel WC-na teu paduli teuing, da moal nyahoan atuh. Coba telepon lain video call atuh. Parah anjir ya si Aceng. Anjir. Please atuh saroceng. Naon dirempak-rempak teuing sirah teh atuh maneh teh. Ye Ujang. Apa? Aya beja na reres Ujang teh panghijeung oma. Nya kamari bah. Kumaha cerita teh kumaha? Pernah abis teh meser rokok ka Cik Omah. Heeh. Terus meser kopi. Si Bang Omah teh nuju ngopi, nyauran ka abis teh bah. Nyauran ngopi bareng. Alhamdulillah abis teh ngopi bareng, bala ecerakan ngobrol ka ditu ka dieu ngaler ngidul. Itu bah. Ah, teu percaya urang. Si Abah. Yang oma ye. Kuing ge Abah oge pen berat ka oma. Hayang paling teh hese dinya. Nah, dari Abah teh pengen si Oma. Heeh. Kan babari atuh bah. Kamari di ngopi jeung Abi cikene. Ari Abah hafal di mana? Abi ngopi jeung Oma. Iya tadi si Aki sana, Abah sana.
Eta cenah si AA cenah panggil jeung Oma. Karena dipanggil ke dia teh, apakah bener ya teh? Urus kamu bodoh ke kolot teh. Si Abah mah. Abah bener hayang panggil jeung Oma. Heeh. Yuk dijajab ku abing ke sore. Tapi itu urang mah hayang nanya teh kieu Abah mah. Eta bener babarengan jeung si Oma teh bener. Bener Abah teu percaya. Si Abah mah yeuh fotona tingali Bah. Tuh Bah fotona tingali. Abah mah teu percaya ka abi teh. Juga drama mana. Eta mah atuh Oma budak cek engkoy kanyut cenah. Durut lah. Anjay.